Ulah lami-lami teuing ibu da. Geuning cari ngaos mah sok pararotesnya komo nuwih ti dieu teh kan tos janjian bade ngadamal seblak geuning nya. Baheula mah moal aya sikap mun datang teh nganuhunkeun tos cekap mah dongkap ka nu hajatan. Bari mawa amplopna teh geuning 2000 nu dimake solasiban hideung teh. Amplopna beuring geus dekil and the ladeg and the kucel and the kumal and the kupret and the wak-wow nya. Ari dangdana mah satakar kebak ece di wadak hok camohok di lipstick wak dolewak di sipat-pat ngajepat di sedo yoy pokoknya mah meni perfect segala sarua lamun kaluhurna warna kerudungna ungu bajuna ge ungu, rokna ungu, sapatuna ungu, senalna ungu, gelangna ungu, kantongna ungu, matak beli siga terong ungu nya. Bapak dongkap ka dieu teh Pak Ustad teh yang ngawakilan AA Asep. Pada cenah Asep teh peureum ka deuleu bentak karasa. Makan bolu sambil cinukul di toel-toel I love you full well kan neng teh. Kumaha da kakala cicing we tungkul metotan sama we nya. Nepi ka beak buah heulai mah. Atuh pas beres tamu balik teh ce sama ke geus eueuh da dibetotanna ku budak awewe. Nya kapungkur mah betul. Begitu balik teh lalakina teh seuri ece da mending ngajak-jak cenah ieu mah dongeng cek Rodiah mah abdi. Ketika Mang Omon tah urang Bojong Kupa itu tuh ibu apel ka imah cenah. Nya padahal jeung indung bapana da soak cenah ce. Tangkewe geus baliknya, geus tinggal punukna noong we dina kaca. Bila kamu di sisiku hati rasa syahdu satu hari tak bertemu hati rasa rindu Allah cek mana teh ti tukang jing rantang jing rantang sina kejo jing rantang jing rantang baheula mah eta menta izin ge genep tolomong ka kolot mah Widi neng made dicanaknya cenah sok we ulah lila teuing nya ka hade da balad mak loba di pasarnya tong macem-macem mangga teu nya baheula mah leres ibu tapi ka 30 menit ge da teu ngomong-ngomong caricing we ibu nya lalakina cicing di juru awewena cicing wah aya jarakna ge radius 6 kilometer mah ibu nya tapi kalau lalakina teh keheul nya teh kaset kita teh geuning nya ceuk laguna teh kumaha 30 menit aku di sini tanpa suara dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Kakak awewena teh beuki tungkul nya pusing lalakina teh jam ding ditunjuk jam ding pun tertawa menatap hanya diam dan membeso ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ayo we disentakan awewena teh bari era teh ece nyokot tiung ning tutupkeun kana beungeutna ngajawab ada pelangi di bola matamu yang membuat lidahku gugup tak bergerak ada pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi hadhil haflah al mubarakah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah pangaosan muslimat anu kusim kuring dipihormat, langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji rawuh syukur kadat murbehing alam, yakni Allah azza wa jalla nu parantos maparin sugrining nikmatna ka urang sadayana, terutami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang yuswa, nikmat duduluran, nikmat aman, nikmat nyaman, tur nikmat merdeka, oge nikmat janten urang Indonesia. Sehingga alhamdulillah kumang rupa-rupa nikmat nu parantos dikucurkeun, dikecerkeun, tur dikocorkeun dina ieu dinten anu mulia nu dimuliakeun ku nu maha mulia, dina makom anu suci nu disucikeun ku nu maha suci, bari nyandak niat anu agung nu diagungkeun ku nu maha agung. Urang sadayana tiasa hadir, hadirna lain sembarang hadir, tiasa ngariung-ngariung lain sembarang ngariung, tiasa kumpul lain sembarang kumpul, hadirna lain tamasabal, hadirna lain ubar cangkel, tapi hadirna hayang wadda, hayang kanda, hayang munda, keimanan ka Allah subhanahu, kacintaan ka Rasulullah sallallahu alaihi, kacintaan ka para ulama, oge kacintaan ka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Matak urang sadayana ngalet geungkeuy ngabandalet, ngemat-ngemat nyatang pindang,
ngabring ti wewengkon masyang make mobil, masyang make motor, masyang eta saragamna, masyang ngalet ngkeui ngabandalet ngamat nyatang pinang dina pangaosan muslim tok jering. Salawat miwa salamna bios ngadag ibunya kamerana mah teu jauh teuing. Salawat miwa salamna sumangga urang sami-sami haturkeun kajungjunan urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi tehilap ka kulawargina ka para sahabatna ka tabi'in ka ulama al mutaqaddimin ulama al mutaakhirin atuh akhirna mah cece-acek eteh bunda mih mo akang amang wa alo ka urang sadayana salaku umatna nu sapapaosna miconto micinta nguswah ngudwah ngagugu niru kana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi mana cenah buktina urang ngagugu niru kana akhlak Rasul urang tekan ieu teh keur dina raraga ittiba ka ulama nuturkeun ulama sasarengan sareng ulama supaya hirup urang cepat lempeng lain ngan saukur ngaku tapi diaku ku Rasul sebagai umatna amin ya rabbal jamaah nu dimulyakeun ku Allah anu kusim kuring dipihormat ibu katua sareng rereng-renganana. Oke jamaah muslimat semuanya. Alhamdulillah aku mendapatkan WA walaupun tidak pajeung langsung dari senior aku. Pada hari ini di sini ada pengajian muslimat. Reus ibu. Margi naon? Abdi kaleresan ibunya Banom abdi gesami ibu. Abdi aktif di GP Ansor Kecamatan Indihiyang. Salaku Rijalul Ansor jabatan terakhir abdi. Kaleresan pun bozo neng Rani Rahayu budak namang engko sareng ceetinya. Anjeunna ge sami aktif di Patayat ayeuna bagian bendahara di Kecamatan Indihiyang. Mung kamari dina pembentukan pengurus NU ibunya di Kecamatan Indihiyang alhamdulillah abdi teh diangkeun ayeuna mah mulai tahun ayeuna mah setelah abdi lama aktif di PKD di Ansor di GP Ansor kamari teh digupay dihiap ku tokoh-tokoh NU teh us mana teh geus rada gede ayeuna mah buuk geus jabrig suku geus jebrag awak geus jebrog oge kahayangna meuni jibrag yuk ngilu aktif di NU ece si abdi teh pangurus ayeuna mah di kaca. Matak abdi diundang walaupun memang hari ini jadwal abdi wios teu neroskeun ge padat merayap tapi demi sepuh abdi demi senior abdi nya maka aku tuturug dugan dari sana supaya cepat menjelegedeg di sini ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Nepangkeun wasta abdi Usman putrana Bapak Omon sareng Cek Rodiah. Panggilan kanyaah ti sepuh uus baheula keur di radio 102,8 FM MDK ngaran abdi dikenalkeunana Uus. Saatosna aya TV lokal di Tasik, aya Tas TV, aya Dar TV, abdi lebih dikenal ku para kiai dengan sebatan Uspet alias Usman Petet atanapi Ustad Petet gitunya. Termasuk alhamdulillah dina waktu simkuring hadir teu nyalira. Abdi di rencangan ku teman-teman konten kreator di label TV sareng di Teras Hidayah. Jadi ya acara cenah Ceapong, Ceada, Maicih, Maomoh, Cencum, Ceengkat, Cenung, Ceyoyoh, Ceeti, Maodah, Maicih, Ceruk, Madasih, Maom. Dina ye waktos acarana engke bakal aya dina YouTube ibunya. Kantus ngetik we kantun ngetik Uspet insyaallah acara ieu ke diwartosan deui panitia iraha bade ditayangkeunana akan bisa dilihat oleh seluruh dunia. Alhamdulillah.
Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Mereka ucapkan terima kasih Ibu. Kamargi anjana nyararangan Ibu. Abdi ngawas di Bogor ngiring wacanya. Abdi ngawas ka Majalengka nuturkeun. Ayeuna ge setelah dari sini aku mau memberongbong ke Ciamis, dia juga mau mengiringi aku ya. Jadi bagian menoong begitu ya, menoong. Terima kasih Kakang, semoga panjang usia sararehat. Di barokahan margi Ibu da dina wangkit kiwari mah media itu adalah syiar untuk berdakwah Ibu ya. Ulah nu dina medsos teh nu dina medsos nu dina YouTube nu dina TikTok teh nu karikieuan we wungkulnya entah apa yang meresuk. Ulah nu kitu wungkul. Ya Bu. Betul apa betul? Da abdi ge kamari ngempel sareng tokoh-tokoh NU, uus ayeuna mah urang, uspet urang kudu boga podcast, kudu boga acara nu diliput ku media syiar agama. Walaupun memang kita ini besar dan sangat besar, organisasi terbesar, tapi harus mampu masuk ke tiap lini dan bukan linu, apalagi lini. Ke setiap kelompok harus ada. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya abdi ditugasan di les bumi Ibu bagian seni. Nah, cek abdi terima kasih. Banyak. Baik, itu perkenalan ti simkuring. Jadi simkuring lain sasaha. Termasuk tadi cenah pas abdi cali kadenge pisan geuning siga Cina cenanya. Da kadenge da aya ceulian. Abdi teh asli orang Sunda, Mas Sunda, Bapak Sunda, Nini Sunda, Eyang Sunda, Uyut Sunda, Jangawareng Sunda, Kakait Siwur Sunda, Ngajonggaleng oge Sunda. Ngancek si Marodiah teh boga rarai teh takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Ngancek si Maus tarima mudah-mudahan dipikanya aku sadayana. Iya ya. Amin ya rabbal. Ibu anu pernah tepang sareng abdi? Abdi teh da sering kukurilingan santana makar pakuwuna sobat. Alhamdulillah. Seringlah di dia mah di Cisayong mah. Tapi anu teh acan kenal mah wios selamat bertemu dengan aku ya yang gokil gogorolongan nepi ka dekil Ibu ya. Baik. Atur nuhun. Aduh, luar biasa. Ngobrol wae Ibu. Ibu sadayana betul lah nyebunya. Ya abdi nama lungsur ti panggung langsung ka dieu Ibu. Aku menginum dulu ya sebentar. Terima kasihnya karena China nu masih kena disegel. Anu ieu teh di abdi mah disebatkeunana teh cai teh maun bus corona, Ibu. Ari maun cai bus corona abus kana ti koro mengeunah ibunya. Alhamdulillah. Pengeras suarana ya teh kirang jelas ya Bu. Tapi insya Allah suantan abdi mah tarik ibunya. Baik. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kaeta Kang batuk nama editnya bisi loba teuing. Upami ku urang dilenyepan, urang patut bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala nya ibunya. Tiasa riung mungpulung, tiasa sasarengan, tiasa ngahiji, sareundek, saeugel, sabobot, sapihanean, ngolah lemur, ngolah nagara, cinta ka ulama, malah urang bagian tina Nahdlatul Ulama, ye nikmat nu kacida pisan ageungna. Alhamdulillah. Sabab urang mah ku guru-guru urang, ku sepuh urang dididik ti leuletik teh cinta ka Allah, cinta ka Rasul, oge cinta ka lemah caina. Betul apa betul ibunya? Urang mah dididik akhlak yang sangat luar biasa. Beretika dengan sangat santun dan sopan santun. Kalau resan abdi ibu tukang nguriling ke mana-mana, gaul lain ngan saukur sarang orang NU, tapi ternyata ku abdi katingali yang betul-betul menerapkan akhlak, mentalitas, etika, nepi ka hal-hal yang sangat mendasar saya temukan di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, Bu.
Malah nu katingali ku abdi ibu, urang ti aalit can bisa maca, can bisa nulis, tetapi adaban, akhlak, etika, sopan santun sudah ditanamkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru ngaji kita, oleh ajengan-ajengan kita, sehingga pantas orang Indonesia mah terkenal adat ketimurannya, terkenal akhlaknya, terkenal sopan santunnya, terkenal persatuannya, terkenal toleransinya, terkenal akhlaknya, karena dididik oleh para ulama yang sangat luar biasa, sehingga pantas loba nu nyebatkeun yen cara mendidik, cara yang baik adanya di mana? Ayana di urang, ece, acek, teh, bunda, mih, mos, sadayana, ayana di urang. Alhamdulillah. Mata kita harus reus ece jadi orang Indonesia. Harus reus orang jadi orang Tasikmalaya. Harus reus orang gaduh ulama-ulama yang bukan hanya tinggi ilmunya saja, tetapi luar biasa akhlak dan etikanya. Betul apa betul, Ibu? Betul apa betul? Nepi ka di urang mah ece nu ngaran-ngaranna ilmu agama itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Sudah mengakar, sudah dipakai ke urang sapopoe, eta luar biasana sepuh-sepuh urang ngarahkeun, ngadidik, mencetak barudak-barudakna supaya berakhlakul karimah sesuai dengan yang apa diperintahkan, dicontohkan ku Rasulullah sallallahu alaihi. Sok ibu, urang jujur we. Da ternyata beki urang ngaji, beki urang masantren, beki urang sakola teh geuning adat istiadat etika nu dipake ku urang sapopoe, nu diwurukeun ku indung urang, nu diwurukeun ku bapa urang, sanajan teu make dalil, sanajan teu dibuka Qur'anna, teu dibuka hadisna, naon pagawean sapopoe ti mimiti kulem, ti mimiti bergaul jeung tatangga, bergaul jeung masyarakat, ngaji urang, lempang urang, bertetangga urang, tuang leueut urang. Ternyata sepuh urang teh geus nganggo agama, laras aja laras. Apakah kita tidak bangga coy bray cut bray ya? Reus atuh aja. Betul apa betul? Saya bukan mau menafikan yang lain. Urang mati leuletik geus diajarkeun kumaha kasaluhureun, laras Ibu? Kumaha kasasama, kumaha kasahandapeun. Ngalangkung kana teun batur ge aduh meuli dongkok punten ajaran Islam eta teh acek tiba heula urang mah can bisa maca, can bisa nulis, tapi akhlak mah sudah luar biasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Padahal tingginya peradaban, tingginya ilmu, tingginya pembangunan, hebatnya negara dengan apa, Bu? Dengan akhlaknya. Betul apa betul? Mata ada keterangan seperti ini, aku lebih menghargai orang yang biasa tetapi berakhlak dibandingkan dengan orang-orang cerdas, orang-orang pandai, nu sagala pintar, sagala bisa, tapi tidak beradab dan tidak berakhlak. Wow, nya Bu. Betul apa betul? Tak kurang teh Ibu kudu reus. Da kadang-kadang abdi ningali cenah ieu modern, ieu hebat. Gelarna laluhur S1, S2, S3, S4, S5, nepi ka S teler, S teh, nepi ka beteungna tiis ngadaharan es batu ecenya. Tetapi ternyata akhlak kesehariannya Ibu tanda tanya. Tapi alhamdulillah urang digemleng ku kiai urang. Nu kadang-kadang cek batur mah ajengan tajug. Nu kadang-kadang mah kiai yang tidak terkenal. Tara asup kana TV, tara aya dina TikTok. Tara dina koran malah lamun aya uleman ge jarang kagupai. Tetapi ternyata sandaran ilmu, sanad ilmu, akhlak yang baik ada pada mereka. Alhamdulillah. Mata kudu bangga. Alhamdulillah. Sok Ibu abdi tukang kukurilingan, ternyata pantesan ibu-ibu, bapak-bapak hidupnya berkah. Urang lemur hirupna barokah Ibu. Dan ternyata kusepuna geus diwurukan bagaimana cara menghormati ilmu dan menghormati orang yang berilmu dengan cara takdiman wa takriman kepada orang-orang yang berilmu, kepada para ulama. Betul apa betul?
Bagaimana tidak indah tuh Ibu. Da abdi mah sanajan budak kamari sore, alhamdulillah ku Allah teh ditakdirkeun kapungkur di Tasik teh aya acara ti kobong ka kobong. Tugas abdi ngaliput pasantren-pasantren nu aya di kabupaten, nu aya di kota, nu aya di Ciamis, bahkan nepi ka Garut. Kada abdi teh Ibu masuk ke setiap pesantren. Mau dia itu yang modern, mau dia itu yang salafiyah, yang bagaimana, ternyata betul. Mereka itu bukan hanya dididik bisa ngaji, bukan hanya dididik bisa ngalogat, tetapi yang paling utama dan mendasar, mereka diajarkan tentang akhlakul karimah. Ta eta alhamdulillah. Ternyata sanes di pasantren unggul, di urang geus sudah terbiasa. Matak hal eta ta Ibu. Nuku abdi selalu digembar-gemborkan sebagai bagian pendidikan abdi di MUI. Bagian kepemudaan abdi dipercaya. Naon Ibu tentang akhlakul karimah. Nuku urang mah tos jadi pada melan sadidinten tinggal mempertahankeunana, tinggal ngawurukeunana, ngingetanana ece ka anak incu urang. Sabab bade di aku bade henteu, ternyata permasalahan etika, sopan santun, tentang moral semakin hari semakin terkikis dengan gaya penyalahgunaan kata gaul, modern, tekampungan. Jadi kadang-kadang sakompet tahunkeun etika ka kolot, etika ka guru, etika ka babaturan, nyarios sopan, berakhlak baik dianggap teu gaul cenah ece, teu gaul. Matak aya nama nepi ka aya bahasa Ibu, sompral terkenal sopan kampungan. Nauzubillahi min dzalik. Ya Bu, betul apa betul? Malah abdi miris Ibu aya nama ningali generasi aya nama tentang sejarah para ulama tos teu tarerangeun. Sejarah lemurna saha nu nancepkeun patok bebeneran, nu geus ngawuruk, nu geus bisana Fatihah, Yasin, tawasul jeung sajabana di dinya. Kadang-kadang budak geus teu apal. Betul apa betul? Apaleun keneh ka artis gitu loh. Apaleun keneh ka foto model gitu loh. Apaleun keneh ka bentang film, bentang sinetron. Padahal Ibu sadayana, justru orang-orang yang baik itu, supaya kita baik, harus mengenal siapa orang-orang yang telah berjasa membawa kebaikan-kebaikan di wilayah itu. Tayana teh miris ibunya. Tak abdi sok sedih. Ya. Betul apa betul Ibu? Makanya saya sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia merasa bangga saya bisa bergaul, bisa bersama-sama, bertemu dengan para guru, bertemu dengan orang-orang soleh di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Sabab Ibu kunaon abdi seueur nyarios kitu. Urang teh bade di akun bade henteu Ibu. Ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai organisasi yang sangat besar, yang andil dan jasanya bukan hanya dinikmati oleh Indonesia, tetapi oleh seluruh dunia. Betul apa betul? Non, orang teker mayunan kirisis, kirisis, mih, kirisis. Lain ngan saukur kirisis moni, krisis artos. Lain ngan sauker kirisis beas ecenya cenah loba beurit lain. Tetapi kita sekarang sedang menghadapi krisis akhlak dengan orang-orang yang kadang-kadang merasa dia pandai, merasa dia pintar, tuluy urang teh dibentur-benturkeun. Matak tak kieu pangawasan teh kudu teras ditingkatkeun sabab urang teh ayeuna teh keur nganghareupan dodoja cocoba gogoda, dodoja cocoba gogoda. Nu lain saalit, betul apa betul? Matak pantes abdi sok nguping para kiai mama ajengan santrina sok ngadoa Allahumma biquwatin minal imani wal islam fi hadza zamanin
Ya Allah Rabbal Alamin. Mugi Gusti maparinan kakiatan diri abdi dinanya peng iman Islam ku gogoda ieu zaman margi dina ieu zaman serepisan keanehan anu matak ngahancurkeun keimanan keislaman cek laras ibu laras bunda dari abdi ngaji nguriling ka pasisian upami ibu daramang lalawan sarana teh mau disebutkan acek calalager mararong ka abdi teh dangdan meninggeus amucuy ge disebut acek kurang kumaha ya biwir meninggeus amucuy disebut acek ujang bisa yang apal ya teh wedak teh pangalus-alus teh merek cross brand manya disebut acek. Ya kurang kumaya bulu panon, aduh, cek bulu panon lagi meni geus gaya teh disebut acek, sebutna atulah acek bundanya, aduh, cek abdi teh bunda daramang, alhamdulillah, cenah. Aduh hogda bapana mah ngamboknya, panda daramang, kau ibu panah cenahnya, atuh meureun lamun bunda jeung panda ngahiji budakna anakona cenah ibunya. Teraskeun ibu teraskeun, siap. Lebih kata bu 10 pas wa ibunya laras cekap ulah lami-lami teuing ibu da geuning cari ngaos mah sok pararotesnya komo nuwih ti dieu teh kan tos janjian bade ngadamal seblak geuning nya siap bundanya jadi di aku henteu ayeuna teh urang teh keur menghadapi krisis nya dekadensi moral. Matak ibu sadayana abdi mah titip sing seueur ilmu-ilmu ibu, kebiasaan ibu, amaliah ibu sadi dinten ayeuna seueur diguar deui. Carioskeun deui ka putra urang, ka incu urang ibu, supaya naon nu dilaksanakeun ku urang teh dimumule. Sabab eta nu matak ngajadikeun nagara urang aya tengten teh eta ibu. Malah saur salah seorang tokoh Jawa Barat ibunya kunaon cenah lemur urang maju teh di Jawa Barat maju Tasik maju sabab aya 3 perkara nu napal dina diri urang Jawa Barat naon ibu hiji urang Jawa Barat teh ranking kahijina naon resep kana ngaji alhamdulillah ranking hiji teh bu saha nu ngagagasna urang ibu muslimat NU ece NU laras orang asa nusok aya kemisan, nusok aya reboan, nusok aya mingguan, nusok aya muludan, nusok aya rojaban, nusok aya nujululu Quranan, nusok Lailatul Ijtima. Wah, sagala di urang da dibutur mecen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mata kaya bahasa kieu cek babaturan urang mah. Cek babaturan urang, cek babaturan abdi si gajong babaturan. Jadi urang Tasik mah jadi urang Jawa Barat mah cek paribasana lamun urang teu kanasiban masantren wae masih kene aya tempat-tempat urang nyiar ilmu matak pantes urang Tasik, urang Jawa Barat, urang kabupaten mah di wilayah mana-mana wae oge disebutkeun teh santri wal santriah dihalalalargaan dihalalalargaan. Betul apa betul? Kenapa? Karena di urang mah hirup pangajianana betul. Betul apa betul? Dan umatak barokah hirup mah naon ngaji ngaji. Karasa ya ku uspet uspet teh lamun diibaratkeun opak mah bubukna di Tasik teh. Lamun diibaratkeun raginang mah bubukna. Lamun diibaratkeun kopi mah gegedohna. Lamun saur bahasa seniman mah geus untung urang mah jadi kesiksa siki napal dina tarumpahna ulama tuh. Duka abdi mah duka kesik, duka acan.
Tetapi berkah ibu, berkah abdi jadi orang Tasik, berkah abdi ber-NU, kamana abdi ngaji ibu, alhamdulillah dihariap, digarupai, diarangkan, alhamdulillah. Torojol abdi ka Majalengka, ya Allah eta ansor banser kuat ka ngajajar. Turun tina mobil teh aduh padahal manehanana teh nu geus jadi tukang pajabat ibu. Nu geus jadi RT, jadi RW, jadi tokoh, jadi ulama, dulur urang, waduh langsung disambut ece. Matak teu sadar abdi kuat ka cimataan ece. Cerik abdi ya Allah suku kadempet mejanya cek. Malah ibu abdi teu bersyukur kumaha nalika abdi diundang di Singaparna. Tokoh ulama ageng di Singaparna, ibu kiai-kiai ageng. Begitu jol abdi lungsur tina mobil, nyandak rerencangan make jaket banser ngagabrug cek. Nuhun gening anak ai. Malah eta ajengan nepi ka marulang eta. Wih heula sugan tek naon anu nyana kopi, nya krokok sok cenah gening anak urang. Cerik tak ece abdi bangga gening nu ngaran-ngaranna urang Jawa Barat, nu ngaran-ngaranna urang Tasik, nu ngaran-ngaranna kita ber-NU dimanapun di parikanya. Alhamdulillah. Malah ketika aku di sana saya dikidul sekali mendekati laut ibu ya. Abdi takan ece biasana masuk nyana kibrot. Begitu abdi nadom yalal waton sugan teh yang menangtung teh bakal budak ngora wungkul. Ya Allah, emak-emak, Mahaji Mas Turoh, Mahaji Mas Riah, Nini Om, Nini Salsi, ngararangtung ibu, Aki Idiknya, Waemo, Wahaji Abidin, pokoknya mah Haji Sulaiman ibunya, terus deui seur ngarangtung eta abdi cari nakda. Pas begitu cukup itu ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubul watan minal iman wala takun minal hirman in hadu ahlal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubul watan minal iman wala takun minal hirman in hadu alal watan Indonesia billadhi anta unwanum faqaman kullum mayyatiya tami hayyal qahimama kullum mayyati yauman tami hayyal qahimama. Kata abah-abah narangtung jeung emak-emak, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Luar biasa ibu. Sampai ya abah-abah beres teh nyarusutan Cisoca. Tanya teh bah, daramang kagagas ujang uing teh baheula teh ban besar. Cek abdi teh Allah. Teraskan ibu, teraskan. Dan we mah ngobrol we ibu da ari kudu ngaos mah abdi paralun ampun payuneun para sepuh. Ya mah abdi teh hoyong ngalap barokah we ibu. Mugi abdi sing mangpaat ibunya. Amin ya rabbal. Heula bade ngalereskeun heula rambut ibunya. Naon cenah ibu permasalahan? Bet uspet nyarios urang kudu sering ngobrol jeung putra urang jeung incu urang tentang hal-hal
yang positif tentang bagaimana kita dulu. Sok ibu karaos urang mah baheulanya digemleng ku akhlak sadidinten teh betul ibu. Tuang aturan teh dianggo leres ibu. Maca doa heula teras tungkul tara luak liuk. Malah nepi ka cenah ulah seueur teuing ari tuang, canak nu hareupeun ulah kokodongkangan, tekeng melang melong ka komo deui ngawadul, turut urang teh geuning. Ya Bu. Lamun tuang ulah sok salagala diomongkeun. Komo lamun omongan-omongan nu jorok eta teh kenging. Ditanamkeun pisan. Padahal itu adalah ajaran yang sangat luar biasa. Betul apa betul? Coba zaman kiwari ibu sudah mulai tergeser. Barang dahar teh kadang-kadang memeh dahar gaya nu mah dipoto heula. Keun bae. Nah meni nyereng ka uspet. Eta mah ka urang budak teh. Da ibu sadayananya malah kadang-kadang urang mah zaman kiwari tuang teh bari ngararobrol. Betul apa betul ibu? Ya Allah. Malah teu saeutik padahal dina ajaran agama jelas contoh Rasul aya kurang dipake kapungkur. Ayeuna mah loba jalma mun barang tuang teh sok peobok dipoyok tapi dituang ibunya. Baheula mah moal aya sikap mun datang teh nganuhunkeun tos cekap mah dongkap kanu hajatan. Bari mawa amplopna teh geuning 2000 nu dimake solasiban hideung teh. Amplopna beuring geus dekil and the ladeg and the kucel and the kumal and the kupret and the wak-wow ecenya. Ari dangdana mah satakar kebak ece. Di wadak hok camohok. Di lipstik wak dolewak di sipat-pat ngajepat. Di sedo yoy ngoroy. Pokona mah meuni perfect sagala sarua. Lamun kaluhurna warna kerudungna ungu, bajuna ge ungu, rokna ungu, sapatuna ungu, senalna ungu, gelangna ungu, kantongna ungu, matak meuni siga terong ungu nya. Nya dayana mah usum ibunya, jadi disesuaikan. Ya Allah, pas teh dongkap kana hajatan. Matak bener akhlak teh kudu dianggo teh hal-hal nu sapertos kitu. Matak kapungkur mah ya Allah betul-betul dianggo, matak barokah teh leres-leres karaos ibunya. Sok kapungkur mah jalmi teh calerdas, jarang teu daramang, sararehat deui ibunya. Punten ieu mah abdi belajar dari pengalaman. Da atuh ibu zaman kiwari mah dongkap kanu hajatan, bari nyokotna teh seueur geuning uceunya. Malah dagingna teh disumputkeun hanapeun kurupuk ya ibunya. Jaba siga anu bade kanggo 3 poeun geuning nyanakna teh nya keun bae eta mah teu naon nganu jadi masalah baheula mah sikep urang mah kokolot dididik ulah sok sagala dicarioskeun da ayeuna mah balik teh jaba CF seueur jaba ngamplop 2000 walah eta bari nyeuseuh bari gegero sagala diomongkeun nu hajat teh meuni siga nu teu niat nogna ge aratah sawareh. Malah eta bihun ya Allah meuni siga kawat. Ditereu teh ngarojok kana ti korok. Malah ya Allah eta sayurna da bukurna jeung laja teh loba keneh lajana. Begitu digegel teh ting terektek huntu aing keur mah tinggal 3 siki oyag 2. Pokona mah eta dagingna eueuh dagingna nya eta daging. Digegel teh ngajepret kana bibir teh jeding keneh meuni biru. Malah ya nepi ka gado misalnya mata krek dipencet ka jangan encu ya. Kasukadana cenanya. Sabab ngadahar daging tarik teuneung. Meni bebeakannya. Malah eta pas ngadahar rujak teh lada-lada teuing malin dahareun jelema, dahareun setan cenah teh nya. Ari peuting teh aya nu ngagerem atuh ti tukang. Saha eta Ibu? Ustad eta mah gagabah. Tah ibu dina wangkit ayeuna teh etika tuang kudu diemutan deui barudak teh ibunya. Da urang mah baheula diajarkeun tuang kudu calik, malah geuning pameget kudu sila ipisnya, istri kudu emok cabok. Luar biasa.
termasuk ibu dalam bersosialisasi, bermasyarakat. Betul apa betul? Baheula mah budak leutik teh ngalangkung teh dididik ku sepuh teh punten sudah menjadi tradisi ibunya. Punten. Malah lamun aya nu teu punten teh kudu dicarekan, cukup we cekolot teh aya hayam ngaliwat. Eraeun. Coba aya nu mah diwak-wak ge. Kumaha urang we? Wow. Gua lu wow nya betul apa betul? Bahwa lama kolot ngadidik saking keluar biasa, agama sudah dijadikan kehidupan sehari-hari, berakhlak yang baik, disebutkan hayam teh ingat nepi ka kolot oge. Poho urang ngalimba kalemur kadinya katongoh. Ya Allah, poho teu punten disebutkan hayam meni era. Betul apa betul? Etika dipake nunyuk oge mending nganggo jempol, ibu betul? Tah ieu teh kudu ditamanamkeun deui, kudu diemutan deui, kudu dicontohan deui ku urang sadayana. Nunyuk nganggo jempol. Meni kuat karengkuh ece nya. Salira teh beheung teh siga nu leuleus ece. Mun naik motor teh ngelaksanan laras ibu dididik ku sepuhnya akhlak itu. Da jelema nu sapertos kitu mah moal bogaeun musuh, moal bogaeun nu keuheuh, kabeh oge resepen reureuskeun. Da jelema mah alus ku basa, goreng ku basa. Betul apa betul? Sok jelema nu teu anu bager ece, teu aya sapoe ge leungiteun. Betul apa betul? Abdi boga pengalaman ece caramah di Tangerang Selatan. Aya hiji kiai anjeunna teh alumni pesantren Buntet Cirebon. Ece familiarna bagurna moal aya. Keur mah tokoh NU anjeunna sesepuh di ditu. Tanyaan, berehan, mun bade ngaliwat ka masjid teh ibu, nu di rok mincereung ge ditanya. Kana di lemur di kota mah kan gang ke masjid itu pesedek-pesedek ya. Betul, bertemu dengan kontrakan iya, bertemu dengan blok iya, bertemu dengan grup iya, acanya malah ini belah dia, ini belah luhur, angges karunya jadi kieu ibunya. Ih, eta mah tanyaan anak. Ya barudak nu narongkrong di sisi jalan tukang parkir, yo, assalamualaikum. Ditanyaan tuh aja dengan akhlak yang baiknya, teu aya sapoe ge nararoskeun jalmi teh. Jaban nu naroskeun teh lain tuh ahli masjid unggul. Lain anu sok pangheulana adan. Jalmi gaul ece-ece nu buukna siga nu ka banyur ontan teh geuning ece nya. Laras ece anu make sakieu teh geuning nepi ka bisa dipake marut geuning ya nah nya. Ngararos. Kemana ya ustad gua? Kemana ya ustad kita? Tuh, karena akhlaknya sangat luar biasa. Tah urang teh ece ti kapungkur ge memang dididik sapertos kitu ku para sepuh. Alhamdulillah. Nya Bu, komo kanu ngaran kiai mah ya Allah. Nya Bu. Ayeuna ge aya keneh di pesantren-pesantren mah ibu. Dilaksanakeun. Matak abdi yakin upami akhlak eta bener aya moal aya nu wanian culangeun ka ulama. Komo deui kudu ngahina ulama. Komo deui kudu ngahujat ulama. Komo deui nepi ka rame dina medsos nunyuk-nunyuk ka ulama. Moal aya nu model kitu teh moal. Betul apa betul Ibu? Aduh ya Allah, sok urang baheula ece nya keur alit. Lamun rek papanggih jeung pakuwu mah masih kuat. Ngadenge rek papanggih jeung ajengan mah kemper ece nya tungkul mun bisa menyumput dina dapuran hui nya ce. Betul apa betul? Kabur mun bisa mah lain kusieun takdim ajrih. Betul apa betul? Betul apa betul? Kesang badag kesang leutik komo keur teu ditiung mah nya. Babaturan abdi ge kapanggih teu keur teu ditiung reuwaseun rok dikaluhurkeun nya ce. Assalamualaikum. Luar biasa. Malah abdi pernah masuk ke salah satu pesantren ketika saya syuting di sana. Ada pesantren Nurul Wafa Gunung Hideung budu ditutu di Singaparna. Abdi nepi ka nyurucudkeun Cisoca ngan era nyumput ibu. Naon? Ningali takdimna para santri ka ulama ka kiai. Ketika kiai mau ke masjid, mau menggandelang ibu ya. Dari rumahnya
Apa itu mau ngaji, apa itu mau berjamaah. Nya, ya Allah, eta segala aktivitas santri nuker dilaksanakan, nu kalangkungan ku ajengan liren heula. Nuker poli liren. Tungkul ibunya. Yang sedang nagok berdiri dulu. Yang sedang menjajan disimpan heula, menangtung dulu. Apapun aktivitasnya berhenti karena takdim kepada gurunya. Luar biasa. Ajaran NU itu teh ibunya. Sopan, paheula-heula suntangan teh ibu. Bereuk suntangan teh ibu. Ulah-ulah kaki ayeuna kaputrana nu masih kene umur leutik geuning nu lempangna ge kieu kana diaba-abainnya diaba-aba. Takdim. Matak pantas abdi dina candaan Gus Dur dugi kaya kalimat kieu santri mah ulah-ulah ka ajenganana nepi ka kahayamna ka ucingna oge nya keur macokan teh duh aya ditakol hayam ajengan. Betul apa betul? Malah diharewasan sakantenana nyana karung. Betul. Matak yakin dengan menghormati ulama karena mereka adalah ahli ibadah, ahli ilmu, berarti orang telah mengangkat derajat diri orang hayang boga ilmu, hayang berakhlakul karimah. Betul apa betul? Matak setinggi langitnya kita, sehebatnya kita, kalau kita tidak tadim kepada ulama, apalagi wani menghujat, mencaci maki kepada ulama, jangan harap hirup orang barokah. Betul apa betul? Matak abdi syuk nguping ti para santri, alhamdulillah sok seueur nu sinang ka abdi geuning ibu nu tos bade mukim, nu buukna tos jalabrig, nah nu ti sadangna ti mana-manana, anjeunna kumaha nyariosna abdi mah nuju ngalap barokah di ditu teh. Nuju takdiman wa takriman ka ulama. Tuh, Ibu. Inilah hal yang harus diajarkan sama anak-anak kita. Sabab ayeuna teh euceul tingali ku urang. Geus loba budak nu culangeung ka kolotna, betul apa betul? Karena seakan-akan akhlak itu sudah tersisihkan dengan kemajuan zaman. Betul apa betul? Seakan-akan di sekolah teh guru jeung murid teh sudah tidak ada batas. Keun ari ngarasa jadi bapak mah geus warani culangeung. Betul apa betul? Dulu saya lagi kecil teu pernah jarang ngadenge aya budak wani nanda sakolotna. Nauzubillahi min dzalik. Ulah-ulah nandasa dipelong oge euceul aya abdi budak bangor dipelong ku ceuk rodiah ku indung abdi leuleus aja. Sanajan abdi cenah budak wanian, budak pintar, wah ku ceuk rodiah mah mani ieu. Boga indung teh galak-galak teh. Ya Bu, abdi keur ngangon muning milu ngamandian geus mamawa panonggol cenah. Hanyat sakola agama muning manu dituturkan ku maneh mahal hargana maneh cik bakal jadi naon mun nutur-nutur muning teh sakola. Muning mah payu daging namanya mah moal paling dipake cocok kuluwung. Alah. Sepuh kapungkur mah ya Allah. Betul apa betul? Teu aya kapungkur mah budak nu wani barangasan ka kolot. Komo deui budak wani nyarekan guru. Wani nantang ka guru ngajak gelut di sakola. Wani ngabunuh guru, malah kolotna pipiluan ngetepel guru, malah teu narima budakna disintrek dititah salat nepi ka didenda cenah 50 juta. Eueuh euy, eueuh. Tadi tuh abi mah kakana kamera ibunya apa? Coba ayeuna coba. Ya Bu, abdi moal disebatkeun, abdi di Cisayong aya lalakon. Moal disebatkeun kan jalmina bisi pasti kenal deh Ibu. Barudak ayeuna euceul gaul-gaulna barudak ayeuna aya mama ajengan wih ngaos tah sapertos we kieu lah wih ngaos nganggo motor geuning mama ajengan masuk saya motorna teh motor antik teh meureun nu zaman kapungkur da eta mah cenah us hayang seuri aya pan baheula mah ka ajengan teh takdiman wa takrimannya serap jadi oge kajen lumpat. Dia macam budak AWW kelas 2 SMP megat. Mang Haji ngiring loh. Sok di Cisayong ya kejadian anakun. Ya Allah eta kiai nganggo jubah di sorban di benok keun lamun ka uspet. Da uspet mah nu kumaha ge. Deket lain di bawah ya maka mama kiai mau disebatkan bisi kata wow karoge ucud
Ya megat sana mang haji ngiring pada saat dakia kan. Pajaman kiwari. Ya Allah, inilah fenomena yang sedang terjadi pada saat ini. Betul apa betul? Atuh sok aya murid ibu abdi ningali di media sosial da kaleresan abdi sok ameng jeung wartawan ibu. Muka baju aja ngajak gelut ka guru. Sok jeung aing rek di mana sia? Kaing teh sia teh sak keluar. Ya Allah, rek kumaha barokahna ilmu. Pada saat ini kita sedang menghadapi hal-hal seperti ini. Etika, sopan santun, moral itu sangat menyedihkan, Bu. Mata kurang, mohon orang teh maksudnya dak naon di kita tuh. Ya, makanya kita ya, Bro, coy beraya. Punya tanggung jawab kembali menanamkan didikan arahan orang tua kita kepada anak dan cucu-cucu kita supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Datu aya deui, kuncinya adalah akhlak, Bu. Tah nu diajarkan ku ibu-ibu ku urang ku sepuh urang tah eta nu bakal meredam moal lobana geng motor teh nu moal lobana pergaulan bebas teh sok atuh ibu kapungkur mah urang keur anomnya Bu ulah-ulah papanggih saliwat geus pisalakieun ge euceu datang ka imah teh kesang badag kesang leutiknya sakitu itu mawa bapakna mawa emakna mawa emangna mawa ustad serius reka urang teh lain ngan saliwat lain resep kana bala-bala na wungkul lain seresep kana kue hoho na wungkul lain resep kana bubui sampe na wungkul serius mau meminang dirimu ya sayang tapi da baheula mah eueuh teh bisa nemalannya caricing we neng kumaha manawi teh acan aya nu mayunan Bapak dongkap ka dieu teh Pak Ustad teh yang ngawakilan AA Asep. Pada cenah Asep teh peureum ka deuleu bentak karasa. Makan bolu sambil cinukul ditoel-toel I love you pul well ka neng teh. Kumaha da kakala cicing we tungkul metotan sama we nya. Nepi ka beak dua heulai mah. Atuh pas beres tamu balik teh ce samak teh geus eueuh da dibetotan ku budak awewe. Nya kapungkur mah betul. Begitu balik teh lalakina teh seuri eueuh da mending ngajak-jak cenah ieu mah dongeng cek Rodiah mah abdi. Ketika Mang Omon tah urang Bojong Kupa itu tuh ibu apel ka imah cenah. Nya padahal jeung indung bapana da soak cenah ce. Tangkewe geus baliknya, geus tinggal punukna noong we dina kaca. Bila kamu di sisiku hati rasa syahdu satu hari tak bertemu hati rasa rindu Allah cek mana teh ti tukang jing rantang jing rantang jing rantang sina kejo jing rantang jing rantang jing rantang gempeur baheula mah ibunya sakalian hayang panggih sakitu rek ngobrolkeun non babalanya gini ibunya lalakina datang si nengna aya neng cenah yo orang balanya bisi bade meser gelang indah dari tali sepatu hansip bisi bade meser sepatu hurung atanapi sepatu titania nu siga cucurut ya Bu nu alus geuning baheula mah tenar pisan ya Bu da eta teu ngomong-ngomong ibunya mun ayeuna mah udut teteleponan neng urang balanya siap abdi geus dina luhureun aja tos ayeuna tangkal kainya baheula mah eta menta izin ge genep tolomong ka kolot mah widi neng mah da dicanaknya cenah sok we ulah lila teuing nya ka hade da balad mah loba di pasarnya tong macem-macem mangga teu nya baheula mah leres ibu tapi ka 30 menit ge da teu ngomong-ngomong caricing we ibu nya lalakina cicing di juru awewena cicing wah aya jarak negara radius 6 kilometer mah ibu nya tapi kalau lalakina teh keuheul nyetel kaset pita teh geuningnya cek laguna teh kumaha 30 menit aku di sini tanpa suara dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini
Pakal awewena teh beuki tungkul nya. Pusing lalakina teh jam ding-ding ditunjuk. Jam ding-ding pun tertawa. Menatap hanya diam dan membeso. Ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ayo we disentakan awewena teh bari era teh nyokot tiung ning tutupkeun kana beungeutna. Ngajawab, ada pelangi di bola matamu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola. Nah jadi kadinya. Jadi baheula mah aman sabab dididik, diajarkan, diterangkan ku ajengan teh tentang kumaha pergaulan dengan lawan jenis. Betul apa betul? Ayeuna mah ke karawuh 2 poe ge mending geus rapet nya. Ngomong banyak Allah. Jaba geuning di damot paharu-paharu. Malah ngobrol kan ini bari napal leungeun teh nya. Aduh, cek awena teh cing, tarek tek cing, tarek tek cing. Wah. Power bu, matak didikan orang kedah diajarkan ke anak incu orang supaya hirupna salamat. Betul apa betul? Terus ibu masih kena ayah salit deh. Baheula bu kita mengenang lah. Da abdi ge urang lemur ibu. Asli abdi teh ti kabupaten urang Cideres desa Sukamenak, Kecamatan Pager Ageng baheula Sukaresik. Baheula mah madrasah masih kena saaya-aya. Betul apa betul? Betul apa betul? Bangku nate geuning panjang teu make padang kelangan, sabangku teh 5an pasadak-sadak. Lamun rek nulis teh abdi geser saeutik si Osih rag-rag aja. Laras ibu, abdi di tengah, isar saeutik si Agus Lukman rag-rag. Wah si Agus. Sok lalajo deui ibunya. Pasadak-sadak baheula mah. Betul apa betul? Jabat tukang nage bororah di kacaknya make ram cenah. Laras ibu, kadang-kadang hanapna can ditemok ya Allah. Luhurna bilikna teh aduh nih guys bergelombang ting haralob ting haralob. Betul apa betul? Tapi ya Allah kapungkur nu ngaji nu salat ngalet nepi ka sabangku bisa 5an. Betul apa betul? Betul apa betul? Walah lamun maca teh ayeuh-ayeuhan kadenge meureun nepi ka parapatan menyok. Wujud kedambaka muhalafatul hawadisi liamahu binafsihi wadaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam kodiran muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Dan nepi ka ngaguruh ta eta pulas bilik tukang muluk saking kutari. Paharup geuning ngajajar urang teh maca ibunya. Namun teh bisa dipeuyeum geuning ngecenya. Betul apa betul? Baitun imah babun panto subakun janela jidarun bilik hijanatun lomari miratun untung barodatun teko korsiun korsi taugilatun meja makpalatun tampolong sirojun lampu sarirun ranjang kebusiatan can omeh salah musiatun kulamu tuh cenah. Baheula mah ayeuh-ayeuhan di sekolah agama teh leres. Teu sekolah agama teh teu asa jadi jelema, bener baheula mah. Era rek ulin teh. Betul. Lohor ngelol ieu teu sekolah agama urang kasa peot awak teh. Betul apa betul? Kaberangan ngaji we subuh abdi baheula lewe nepi ka ditungtun ku cek Rodiah. Dianterkeun ka Mang Muslih, eta teh kaberangan lain teu ngaji, inghak-inghakan. Mang hampura abi kaberangan. Cek Mang Muslih teh bae, maneh teh da teu can mimiti ngaji. Ceurik baheula. Malah ece tanda tangan taraweh eueuh hiji ge poho. Leweh mah eueuh hiji. Anter ka Bah Muin mah. Pan imamna teh Bah Muin Masjid Al Istiqomah nu kawin ka Waijoh geuning. Budakna teh hiji-hijina cai itoh. Kawinna teh ka Mang Iri geuning. Kaboga budak si Ujang hiji deh kawin ka urang ditu tuh ka deket Manon Jaya. Apal teh?
Ada dulur abi menyarek apa lah tuh. Coba jauh di Ciawi atuh. Bahwa macet karena keagamaan teh mentingkan betul apa betul? Padahal orang baheula dina segi dahareun dina segi fasilitas mah sarwa kakurangan leres aja. Bakal dengan saukur kurupuk dibubukeun geuning aja. Sigana teteh mah moal ngalaman merenya. Terus kening balik teh aja istirahat. Ya Allah, kejo poe di banjur ku jalan tah. Digal. Tapi dah menikmat ibunya. Jeung pucuk peteuy geuning ngacanya. Jeung tutur roai ngora jaat ecanya. Kadang-kadang jotang jong hetes pongpoh-pohan reune ecanya. Meni asa nikmat ecanya. Jeung selong geuning ece huap sangu dibuka piriling. Laras ibu. Ada moal jauh atuh. Neneng jeung teh moal jauh lah. Beda saeutik paling meureun ya nu paling dia 17-an umurna nya. Nah gitu ibu sadayana. Betul apa betul? Walaupun makanan kita sederhana alami ibunya baheula mah ganyol geuning ecenya. Tales poloy ecenya. Malah baheula mah nyayur teh ece sayur hui ge dihuapkeun nya. Aya nu ngalaman. Geuning sangaray hurang we simpuro nya jeung panyandang gelang. Puruluk asa nikmat. Aduh ece. Betul apa betul? Tapi ternyata sanajan kahirupan sederhana buku kayak gini buku leces ecenya. Lamun kahujanan sakali teh peang geuning ecenya. Bari patlot tunggus disambung make awi. Pamupusna ku karet. Kadang-kadang karet mah aing mah ku ieu. Curiga sarua ya mah. Padahal ada umur ya teh nu hadir sahanapeun abdi sadayana. Sok ibunya jaba bekal ya Allah tara ngaji saaya-aya tapi masjid pinuh madrasah pinuh betul apa betul? Malah baheula mah nu disebutkeun ameng teh dur asar teh ibak nu lalaki nyoren sarung bari make kopiah mata kayak filmna si Unyil nya. Unyil kecerit neng 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 nong neng nong neng. Tak kehidupan baheula mah kitu. Lalaki teu leupas jeung sarungna jeung kopiahna. Kopiahna kopiah bodas, kopiah hideung. Hideung nasional gitu loh, nasional. Dur asar teh nyebut rek ulin teh awena geus marawat keresek. Si Dodeh, si Een, babaturan abdinya, si Sopah, tuluy budakna Mang Makmun teh si Uum, teh jeung si Yanti nya, lanceukna si Wawah nya jeung Olil, Amata ngalabring asar teh ngarinihan rek ngaji. Betul apa betul? Sore saeutik geus pangtukangna. Jadi baheula mah moal aya bahasa teu ngaji sabab sieun kapaneurian oge ngajajar geuning asar teh tuluy hareupeun masjid madrasah teh aramang udug sumputnya diajar kebersamaan aya galah aya bon-bonan atuh nya aya geuningnya apa repet jengkol geus moal dituluykeun moal mung nyeri. Kieu wae cangkel kamu kadempet. Alah. Ibu, ieu ngobrol-ngobrol teraskeun Ibu. Kieu wae mah kesepakatan bisi Ibu tos kesal mah jeung abdi mah teu kedah isin, sok we nungtutan marulang we nya. Ai teu isin mah ku ketua. Nah jadi Ibu, baheula mah penuh keceriaan, penuh kebahagiaan, betul? Coba ayeuna Ibu, berarti peran penting Ibu sangat berpengaruh. Sok lalakonkeun deui, sok contohan deui anak incu urang. Sabab naon ece? Masjid beuki baradag ayeuna. Madrasah beuki lalega. Bangunanana beuki marewah. Lampuna ngalebray ece nya. Malah make kipas. Aya cai aqua, Quran ge ece meuni aralus ece nya. Nu wakaf teh nu wakaf ece meuni ti mana-mana numpuk di masjid teh baheula mah ece. Jarang manggih Quran nu aya bajuan teh cenah. Baru ligir. Laras Ibu. Tapi nepi ka kituna teh lain diangonon, dianggongaos, dideres malah ece dur magrib teh haneuteun madrasah jeung masjid teh. Betul apa betul? Haneuteun. Coba ayeuna Ibu ya Allah ya Karim, yuk urang emutan deui para putra jeung para putu urang.
bangunan beuki mewah, masjid beuki mewah. Tuluy lamun secara sensus baheula mah urang meureun masyarakat masih keneh saeutik ibunya. Seueur keneh sawah, seueur keneh kebon, imah ge pacualacian. Saeutik dalam mata baheula mah saeutik. Jabarek ngaji teh geuning eueuh melalui lembah dan bukitnya. Malah nepi ka abdi ge eueuh lamun ngaji teh ka waihak ti seureuleu sabarakali gawir teh eueuh. Malah da awi beuna awak rada genut geuning eueuh dibawa nyukang kana awi dua batur mah nepi abi mah ngaringkukna susukan. Disusul ku lanceuk teh ku si Ipin, bungkai sia teh ditungtun teh bari leweh. Cek wawadah teh kunaon Usman gebis. Ya boh baheula mah pararoek. Tapi maksakeun masjid pinuh, madrasah pinuh. Baheula mah jalmi salit keneh. Coba ayeuna bangunan beuki seueur perum di mana-mana. Terus dah punten-punten cek bahasa kolot mah berkembang biak. Punten bisi salah ngobrol anak baranahan. Sok eueuh meureun eueuh ge nu geus boga incu 8 nya aya. Nu geus boga incu 2 walas. Aya. Tapi ya Allah maaf ieu mah lain anak incu eueuh ieu mah dina film. Sok tingali ayeuna jalmi beuki seueur, fasilitas beuki seueur, madrasah beuki ngeunaheun, Al-Qur'an beuki aralus, malah nu ngajarna ge beuki tukang sarjana ayeuna mah cenah. Sabab kudu jaradi we tukang sarjana ayeuna mah ibu. Da penting kan bae da abdi ge sarjana, wios teu naroskeun oge. Tapi ya ya sok ayeuna masjid mana, madrasah mana, nu sore keneh jelema geus alet-aletan ka masjid. Allah, tah sia. Geus adan oge masih keneh kumpul di sisi jalan, kumpul di tempat dahar, kumpul di tempat hiburan. Iya. Iya. Laras Ibu? Nah ini semangat nu baheula nu kurang kudu di hudang wayangkeun, kudu ditumbuh kembangkeun. Naon bahasa modern mempermudah, tapi ternyata budak nu rek diajarna ge eueuh. Rek ngajar saha? Gelarna satung kebing langit satang karaking jagat, cenah kuliahna di luar negeri, tapi di lemur barudakna eueuh ngarek ngajar toge atuh. Masjid bodog cenah mentereng eueuh nepi ka ngeunaheun anu salatna tihang we ngajajar. Matak ieu tanggung jawab urang. Mari anak-anak kita kembalikan ke masjidnya. Mari anak-anak kita kembalikan ke madrasahnya supaya saroleh solehah siga ibu jeung bapak ibu. Amin ya rabbal. Sok urang jujur Bu, bapak ibu pernah jadi geng motor teu? Tuh. Wah, moal nanya ibu pernah kieu? Moal teu wani. Cekolot teh gagabah kakolot dikutuk sia jadi sisir kerep mung aing mah. Tuh ibunya, baheula mah ibu keburukan-keburukan itu sangat sedikit sekali, betul apa betul? Malah eueuh baheula mah di lemur abdi di Cidares, ulah-ulah kawas ayeuna aya budak awewe dibonceng ku lalaki geunylong salemur. Aya we nu make calana ketat jalingkak anapok teh baheula mah. Betul apa betul? Ayeuna mah galib, ayeuna mah biasa, ayeuna mah umum. Malah lamun aya kolot nyereng teh siga nu teu pernah ngora wae ka aing teh. Ya Bu, kita kembalikan lagi. Da ayeuna teh eueuh kunaon terjadi berbagai macam permasalahan. Ruh masjid, ruh madrasah geus mulai terkikis. Betul apa betul? Nu terus tanggung jawab eueuh deui NU. Betul apa betul? Betul apa betul? Sok Ibu. Sedih abdi mah. Kadang-kadang budak teh duka digedekeun ku media ustad-ustad terkenal meuni diudag-udag. Lain teh manang sari, Bro. Da abdi ge cenah loba nu wawuh. Abdi mah sok mamatahan kieu. Maneh ngabelaan teu sakola hayang ngaji. Maneh ngabelaan teu sakolah yang papanggih jeung idola maneh, kahade idola maneh mah hiji Rasul, nu kaduana guru ngaji kehe di lembur. Da moal bisa maneh nanaon lamun awan nu di lembur. Termasuk inung bapak maneh nepi ka maneh boga ngaran, ciku aing ku guru maneh. Guru abdi, Pak. Cik maneh basa maneh ayeuna di sunatan nu ngadua aing guru maneh. Guru abdi, Pak. Mata kahade maneh teh ulah sok salah paham, ari nu jauh diudag-udag. Ari idola meuni ka dipot.
dipoto cenah ari ajengan sorangan diliwat ya moal aya di dieu mah moal matak ibu abdi mah keur dididik ku ma abdi sanajan ayeuna indung bapa geus almarhum kahade ulah poho ka guru ngaji matak alhamdulillah guru ngaji abdi ti leuletik guru sakola agama ti leuletik guru SD ti leuletik ayeuna terjalin abdi mah silaturahim alhamdulillah da eta nu matak barokah teh ibu eueuh deui barokah doa ta urang kembalikeun deui barudak urang teh ka masjid ka madrasah supaya budak urang teh akhlakna hade betul apa betul da ceuk Mang Haji Asep ge pingpingnan pondok pesantren Fajrul Islam di kota Tasik budak hayang soleh mah ulah lepas tina Qur'ana, ulah lepas tina ibadah masjidna, salat berjamaahna, oge ulah lepas tina diajar sedekah ka babaturanana. Tah ibu, tak abdi mah titip ibu da yakin urang mah tukang ngaos, urang mah muslimat, kumaha carana ya anak incu urang balalager, cinta tanah airna bener ibunya ulah kena ku hoak. Dehna mah loba balik ngaji lain resep ka ajengan teh we ngabidah keun. Cikehet kakaraga ngaji 3 poe. Ajangan masa umur boga pesantren terkenal muridna balalager saroleh jadi ulama dah balik teh lain taat ka ajangan teh nentang muni asa panghadena loba balik ka imah teh wallah teh ngadahar naon insyaallah matak urang mah belajar ber-NU mah moal beunang kagoda moal beunang keuna ku hoak sabab tina hoak masuk jadi haok kadituna sok jadi heok betul apa betul sok jelema nu hayu wae ngahina mah parasea ka dituna. Lain nguruskeun umat, lain nguruskeun agama, lain nguruskeun akhlak, patarik-tarik ngomong. Terus ibu, hoak urang mah matak tenang we ibunya. Urang mah selalu tersenyum baik, ramah, berbaik hati ibunya, saling menjaga, saling menghormati. Betul apa betul? Termasuk insyaallah ibu, upami barudak urang geus resep ngaji, geus resep ka madrasah bakal mampu menggunakan media sosialnya dengan baiknya, Bu. Dan nu kudu alus mah ieu na hate, na ilmu, na akhlakna bakal boga aturan. Betul apa betul? Malah abdi kamari ngobrol sareng sesepuh NU, urang mah mun ngaji komode keur pelatihan tara meunang nyekel HP teh. Betul apa betul, Ibu? Tuh, luar biasa. Berarti akhlak yang dikembangkan. Sok da zaman ayeuna mah ibunya nepi ka abdi ngadaman-adoman alam dunya beuki rame pangeusina beuki reseh teu lalaki teu awewe loba ka tungkul ku HP jeung tatangga hare-hare jeung dulur pak bae-bae ari masjid beuki simpe tempat ulin beuki rame pangajian beuki suwung inditna pak embung-embung hiburan mah dirariung hujan ge marake payung loba budak nu culangung ka guru wani nalapung matak era bapa indung carerik bati kaduhung teng teng tong teng tong teng tong kan gama ibu nyanak kibrot pi warang deui abi ka dieu insyaallah nya Bu kudu nyanak sona nyanak abi ka dieu eta we lah heula ibu ya karena aku baru memburusut ke sini tadi teh ibu ya aku juga ngahaja ibu di ditu teh tidak alasannya soyong tidak itu ini beres acara langsung abdi lumpat ka dieu alhamdulillah hatur nuhun sanajan aya batukan ibunya abdi tiasa ngiring hadir di dieu bunda sadayana mugi abdi barokah atur nuhun kana kanyaah kadedeuna ieu santri kalong diajar ngomong di piwarang diajar ngomong di pali dieu mudah-mudahan sing barokah piduana ti bunda sadayana abdi nuju diajar keliling Jawa Barat ibu ka mana-mana sing sehat ibunya sing tiasa ber-NU dengan baik ibunya amin ya robbal sing disalametkeun amin ya robbal tah kitu lah tius petna ya itu saja yang bisa aku sampaikan karena aku juga sudah renghap ranjuk ibu ya mudah-mudahan bunda sadayana sararehat paranjang yuswa dugi ka wewengkonna sewang-sewangan amin ya robbal. Dari Irawan LP Sukaisi cukup sekian dan terima kasih.
Buah tomat, buah bencoy, tamat coy. Makan bolu sambil cinukul. I love you pul. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.